pangdawukeun deui sareng simkuring Mang Dedi Mulyadinata. Kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo piunteungeun nggoning urang lumampah di alam dunya. Sugeng para walidi kewari Mang Dedi baris maluruh bagian anu ke-57 dina lajenganana carita Jawara ti Guha Maung karangan Kliksa. Sagungan kantos di Bandungan dahan can katunda bagian anu ke-56 hanca peuting kamari. Pendaran Mang Dedi kebegatuan si memang samadarkeun kaayaan alam pasosore di wewengkon Gunung Sambung. Khususna si gagak bodas anu pateter jajateun ku Den Purwa. Kalalian kasaksian ku Upas Karya harita laporan kanu jadi guruna nyatana Panji Ruyung ngeboga meong paeh tearnya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paos namah mangga urang sami-sami Bandungan ku sareana namun kahade ulah kajongjonan bisi heula kana jandela poho panto lali kana kunci. Wilujeng. Mekinya rebaik harita teh utamana pisan mah di wewengkon Gunung Sambung khususnya di patempatanana nyatana Panji Ruyung nu harita keur ngobrol jeung si gagak bodas nu jadi muridna. Malahan mapok si gagak bodas ngadongengkeun ngaundupan kaalaman dina mangsa tarung jeung hiji kantungan jalma cenah nu padahal mah eta teh Den Purwa teh. Malah pok harita si gagak bodas. Guru dewek teh mudah kecelakaan wirang jeung dalam sa aing alaikum musuh dapikeun kakapaksa kabur sabab lamun teu kabur wah bakal silakan gede dewek rek dicewa ku musuh sarta rek dipodaran sedih kuring teh sabab guru salingkuh ka guring. Aing ngomong mah jika nu heueuh jika nu nya ilmu teh kabeh geus tampo ka kuring. Tapi mana buktina? Mana? Dah dilawan ku musuh sahulo oge aing teh beut eleh ru. Wah. Bohong. Salingkuh mah salingkuh we, nyumputkeun ilmu anu lebih alus. Ceuk si gagak bodas kalahkah nganahan-nahan ka guruna. Nalaman eleh teh kalah nyalahkeun batur. Atuh Panji Ruyung teh meuni unggut-unggutan. Manehna ngarti yen muridna manggih kasusah. Jadi maneh teh tas gelutnya jadu sia keok. Eleh. Bila aku teu kaharti ku maneh ru? Ya, make eleh atuh. Goblok-goblok geuning balagug sah. Meniteng gablak akal pisan musuh mah sanya teu berat. Berat ngan sia anu belegug. Berat aku arek uruh kumu arek kaleh ku musuh sahulo. Jangan wae pangabetu sia jadu. Panji Ruyung kalahkah malik maedo. Nyalahkeun ka muridna puguh gagak bodas ngarencang. Ngarasa reuwas ngadenge omongan guru. Aduh, gumaha di maneh ru?
Kamana wae nya capek teh. Geus buku dewek teh eleh, geus bukti, geus nyata eleh. Keok. Temunang. Mana kitu ge muti maneh ceru. Can turun kabeh ka dewek beureun. Da geuningan teu mampu pikeun ngarubukeun mangkluk hiji. Padahal masa kabeh ilmu teh geus dikapimili ku dewek teh. Malah dijalankeun kalawan hati-hati. Tapi hasilnya mana? Mana hasilnya? Si Gagak Bodas ngomong jeung guru teh kawas jeung sahanapeun we. Jadi kana sudah ti guruna keneh. Gagak Bodas nyieun buledan kucuru jeung jempolna maksudna mah nol atawa kosong. Eueuh hartina atawa teu mawa hasil naon-naon. Ngadenge kekacapan muridna kitu atuh guruna nyatana Panjiruyung jadi penasaran. Manehna jadi hayang nyaho kana pengalaman muridna usanyana. Sabab jiga matak narikana hate. Da kakara harita atuh si Gagak Bodas nyari menjadi muridna pinang licin kagagalan. Bobor karahayuan. Gei. Ah, geus, tong sencak sangor jagain. Si cabok sia. Aing nyaho kana kasusah sia. Gun bae, sing sabar. Sabab manusia mah ngan eleh jeung meunang. Da ayeuna sia keur diparengkeun eleh goblok. Pun bae, teu kudu dipikiran. Asa salaman we pokona mah deuleu. Sangkan dina hiji mah sa bisa mulangkeun ajakan nyari. Memang bener lho. Dewe terus mulangkeun ka deui ka magluk. Dina hiji mah waktu barek ngayakeun bali tunggal jeung maneh teh. Tah. Ayeuna bejakeun ku sia kain. Saha musuh sia teh anu sabenerna. Jeung naon wae anu geus kaalaman ku sia tadi waktu tarung. Kalawan teu talangke, barabat si Gagak Bodas ngadongengkeun pangalamanana ti mimiti ngadatangan imah palebe ngaherawan awewe nu mangkuk di lembur Cisolok. Tu bupikeun kadana harita. Malahan mah ciri-cirina nu jadi musuh teh kabeh diterangkeun kalawan gemet. Teu aya nu kaliwat atuh puguh Panjiruyung teh ngahulang. Baheula inget ka musuhna nu kungsi tarung bebeakan. Nu akhirna musuh teh ngalayang ka Jomantara dibawa ku angin barat ciciptan manehna teh. Ke. Dak, dijuk pangalaman. Kuring teh do. Ke heula cek aing. Nyaha sia make aya deui mangkluk nu juga kitu. Nya beda deui kacawan mamang eca-eca teh mangkelukna. Sabab keheula teh aing kungsi gelut jeung hiji mangkeluk nu tanda-tanda da sarua jeung nu ditumurkeun ku sia tadi. Nya urang banyak kira-kira aja. Iya ge urang si Beni. Tong tarik deui sia ngomong teh ka ceret. Terus sabab kaduduana kuring apa? Komun seorang itu tak ngaranna teh Iwani musuh si Wirawati teh anu saurang deui tangtu dak bunuh adana sarua asalna teh di Cibeni. Keke ya musuh teh di Cibeni kabeh. Mun kitu mah moal burung eka-eka keneh mangkelukna sabab anu gelut jeung aing ge urang Cibeni euy. Tapi maca heran. Namun, nama kita ngayakeun ku naon. Dah saha anu ngalehkeun ka sia teh, sawa. Cek Panjiruyung bangun anu bingung. Ingat ka musuh-musuhna. Iya bener. Musuh teh kabeh urang Cibeni. Kumaha teu lamun geus kieu ada kajado baeru. Hayu atuh urang sareng ka ditu. Lamun perlu duruk we lamun Cibeni teh. Gampang sia. Aing nyungur mah deuleu. Tapi aya salahna. Salah mun kitu mah sia. Geun bae lah nan ulah waka dipunah mahan. Ayeuna kumaha ieu ayeuna kumaha? Ayeuna mah sia ngajadog. Sing rajin heula latihan. Tambahan ilmu jeung pangabacu sia ulah hayang ngajorang ka Cibeni. Sabab urang Cibeni lairakeun pangabacusna sia. Sedangkeun pusaka andalan aing aya teh geus leungit. Leungit kumaha ieu teh? Oh wah dina genggeman aing leungit teh deuleu.
Majak aing rada hareudang bayung yang ai cegah blegis kidang sorak mah. Eueuh tameng gada pikeun aing. Hor. Nah, mungkin di guru. Gerit beki reang baik di saradana teh kawan tu bangsa alam geus maju kabulit. Sakedapan atuh si Gagak bodas teh ngahulang ngadenge dongengna jeung ngahuleungna Panjuruyung nu jadi guruna. Peda eta cenah haridan teu boga pakakas anu kacida nepi ka nyaahna. Atuh pauk harita si Gagak bodas. Hor. Nggak make di guru. Yang ke mana? Dengekeun ku sia. Barabat Panjuruyung ngadongengkeun lalakonna. Dina mangsa gelut jeung Aki Puranaga. Terus ngadongengkeun gelut jeung Den Purwa ditetek anu kaliwat. Maksudna mah ngarah kahartieun ku muridna nyatana si Gagak bodas. Kah kiku dongeng aing teh. Nu bacak aing teh keueung. Sabab geus aing anu kacelas si kidang sora geus musna. Kabawahi bertah. Si Puranaga si wawadak. Anu geus kanyahoan teuing di mana ragragna tah si kurang ajar. Oh, bukan gitu. Ya atuh, dengan bejaan ka aing. Nabegaan kumaha siya goblok. Apaan siya tadang ngajadog di gogobrog siya? Kemana wes siya tu siya teh? Gawet yang ngaladog wae. Pisan kabosen siya. Gagak bodas gahulang. Terus unggut-unggutan hatena dia tempuguh rasa. Lantaran anu ngalaman eleh musuh teh geuning. Lain manehna wungkul. Najan guruna nu gagah sakti oge kitu pisan. Atuh kan nyeri hate si Gagak bodas rada kaupahan tu juga tadi teuing. Ya, aingnya kieu dengekeun ku sia. Gagak bodas. Ya. Sia ulah ka mana-mana di ngajadog di gogobrong. Sok latihan si Ladin. Ulah hayang boga pamajikan ayeuna sia. Mun sabab daru? Lakah nyanya. Sabab kaayaan kacida keur weritna. Keun bae ranyan nu kitu patut mah. Musuh ge ulah waka dipikiran deui. Da engke oge ari geus gebi kana wanci ninjak mancang mah burung menang kabeh. Cek Panjuruyung harita. Rada leuleuy ngomongna teh manehna ngolong-ngolok ka muridna. Sangkan daek cicing cenah di imah. Da biasana masok ngaladog we ka mana wae ge tepina. Kunyaon sia ngahulang? Heug nyaon? Ya kuring rek nurut ka manehru. Jadi kumaha perkara si Wirapati? Ye, jangekeun. Si Wirapati jeung si Kalasurya ku aing bisa sinanying ka heula. Sabab? Jangekeun. Sabab manehna geus nyieun kasalahan gede. Mung balukarna bakal nyirahkakeun ka urang sarea. Tapi henteu aya diusir mah ku aing teh ngan sakadar dibere pelajaran. Sina mikir sorangan. Kumaha susahna hirup jauh jeung guru. Jadi ayeuna mah di dieu teh kapaksa duaan di Ansia jeung aing. Tapi kemecak dari rugi. Malahan memecak untung. Modal untung baru. Sabab bakal jongjong latihan kagitu. Nah, make seuli. Lanjut, hari gitu batu. Kuring ngarji aja. Kuring rek heesul aja. Rek beberesi awak yung pakaian yo. Si Gagak bodas terus ngareos ke kamarna. Terinak bisbiji dari beri mawa baju kersalin kedik ini kacai rek mandi cenah. Ari Panjuruyung tetep biu didina. Panon raung kabelah kulon nyawang cahaya layun anu beuti sorang bae. Nya akhirna mah rekatakeul pareum. Kasilir ku poekna alam puting. Tonggeret eureun gaang reang di sarada. Jangkrik nirame patembalan jeung baturna.
Di kajauhan suka denge suara-suara satelung anu disarada. Ting gelaur, ting karokok, ting kareak etuni mata kelawang. Ngadenge kitu mah hate Panjeyuyung ting seredet. Gancang asup ka jero imah nalingkep maneh di kamar. Teu bijeudeun dipikeun ka alam isu. Kasugri para wargi urang tunda kaayaan si gagak bodas jeung guruna. Tenjeun sakedeung tunda sakedap. Kiwari insyaallah ka harita sampun deui kiwari urang kocapkeun kaayaan di Gunung Kalayar. Khususna ka Guru Sada nu keur guguru ka Singajaya teh. Para wargi dina hiji mangsa di lengkop Gunung Kalayar kadenge sora-sora anu ting jelegur ting borowot dibarengan ku angin anu ngaguru. Tatangkalan ting pelanaw jiga are kerungkan. Manuk-manuk ting soloyong kahana terus mubus kaluburi kawas anu sieun. Nya kitu deui sato-sato sejen ting peleket lalumpatan ningkahan eta tempat. Eta kajadian teh lumangsungna kira-kira 2 jam dilana. Nya sanggih kitu mah jam pete aya nu matak hariwang. Kaayaan alam tenang deui jiga sasari. Manuk-manuk geus aya nu sarada bangun gumbira. Monyet sulili ting gurayang deui dina dahan-dahan kai. Dina kaayaan kitu di jurang Buha Maung aya nu ting korebat atuh 2 kalangkan. Terus jeleng launcatan ka dasar jurang. Soe. Muncak cadas bangun hampang. Tragedeg 2 jalma narantun ting bedega. Horeng si mana horeng kaum dangu Wiro Sada jeung guruna nyatana Singajaya. Nu keur ngajalankeun latihan pamungkas. Abdi Bapak. Bapak bunga, nu teu aya papagana. Sabab sakabeh rancana anu geus rancang ku Bapa ayeuna geus laksana. Hidup bisa narima pangajaran ti Bapa kalayan lancar tuluwih ti 4 bulan. Leres pisan Bapa. Tah ayeuna sakabeh pangarti Bapa geus turun ka hidup. Geus eueuh anu ngesa. Parandene kitu sakabeh ilmu nu kapibanyak ku hidup etah atah kene. Perlu ku panyipu, butuh ku pengalaman pikeun ngasakeunana. Cek Singajaya delia pisan nyariosna. Ngomongna bari cendeut teh Pak Guru Sada nu ngajanteng berjenga Bandungan. Nuhun pisan Bapak. Abdi teh nampi kana sagala rupi kasayaan mana Bapak. Nanging kada kumaha ayeuna abdi naon kada dijalankeun Bapak. Ya poe ieu ujang dek disipruh ku Bapak yuk tuturkeun. Anduk semangat Bapak. Duanana lalumpang kalawan tenang. Mapai-mapai dasar jurang maju ka hilir. Wiro Sada ngicirik nuturkeun kelayan pinuh ku pangharapan. Sakur-sakur anu diparentahkeun ku guruna tara ayang dituntang. Masrakeun jiwa jeung raga kalawan ikhlas pikeun digemeng ku Singajaya. Temelang teu hariwang ari sabab hate geus buleud pikir geus geuing. Atuh dina prak-prak kana latihan teh teu aya kasieun sabab geus ikhlas pikeun sagala rupaana. Hawar ti kaanggangan kadenge surat cai nu ngaguru jigana bae cai tina curug. Kang dingena les-lesan keneh kasina ku surah angin anu lebah dang daunan. Tapi bekelila beuki sidi kawan tugas deukeut. Antug na tepi we kapuncak curug. Reg duanana eureun. Singajaya melong ka handap breh nempeluwi anu kacida pisan jerona. Caina ge semu hejo
di sisi ngaguyun rupa-rupaning areuy. Wiro saja. Abdi Bapak. Kuh didiku ujang kudu nipuh arem. Ayeuna pisan geura luncat kana leuwih terus nyantung dina cai nepikeun ka wanci lohor. Kitu ceuk Singajaya bari jeung ngunjuk ka handap. Eta curug jerona kira-kira 3 tumbak. Sedengkeun cai leuwih jerona hampir 2 tangtung jalma. Anggap semangga, Guru, sadayana bade jalankeun. Wirosada taki-taki rek luncat. Ke nyantong wakal luncat dengekeun heula aturanana. Kumaha aturanana, Guru? Wirosada nyamperkeun deui ka guruna. Baca surat Fatihah 3 kali. Terus baca lapad-lapad nu diajarkeun teuing tadi. Des itu kudu peureum sarta beunta deui lamun geus ngadenge sora-sora aneh. Tah sakitu syarat tajung laksanakeun. Kade pokok baca bismillah. Ceuk Singajaya bari jeung teu ka Wirosada nu mahuleng can pati ngarti. Upami parantos kitu kudu kumaha salajengna Bapak? Hijab kudu kuat nahan. Kana naon rupana bakatung lubah. Bapak teu bisa neguh nahan naon anu baris ka alaman ku ujang. Eta mah gumantung kana kayaan di ujang sorangan. Jong, laksanakeun kade sing kuat. Amin. Wirosada nyebut amin bari unggut terus peureum heula sakedeung maca doa jeroning hate. Moal muntang tulung kayang Maha Agung sangkan sakabeh perjuanganna hasil karyan selamat. Sanggeus kitu harita. Bismillahirrahmanirrahim. Hayang Wirosada luncat koleong kejebur kana beungeut cai dina leuwih anu sakitu luhurna. Awak Wirosada ngalayan teu beda jiga kalakai. Diteuteut ku guruna nyatana ku Singajaya. Guduar Wirosada kana leuwih karabak-karabak pura cai teh ngabudah jiga ngagolak. Petung Wirosada muncul deui atawa nimbul deui. Rep. Wirosada sidakap sinuku tunggal. Mantung dina leuwih bari jeung peureum. Terus ngacelankeun sakumaha ceuk papatah guruna. Maca Fatihah 3 kali diteruskeun ku maca lapad-lapad anu geus kapinilik ku manehna. Dina mangsana hasil diajar peuting tadi anu pamungkas. Kaayaan harita kacidak mata keueungna. Di wewengkon curug asa geuman pisan. Malahan makadenge suara manuk curig tingkarat mata keueung. Didorong ku suara anjing anu babaung lapat-lapat. Hate Wirosada rada deg-degan oge. Parandene kitu kan gancang dipuseukeun deui sabab ras inget yen manehna teh kiwali keur diuji. Greger ku Wirosada kadenge ayang ting jelegur hareupeunana. Disusul ku ngaguruh ngasurat cai banjir atuh puguh hate Wirosada jadi kaweur. Berai manehna beunta barang breh cai wahangan ngadadak jadi caah meunang ngagulung umpal-umpalan. Sorana siah ngakuruh mata ketir. Nah, ya cai gede teuing. Nah, di mana hujan make caah. Tapi aing teh keur ujian. Aing kudu kuat nangtung gitu. Ulah, kabawa ku cai jangan sakitu gedena ge. Ceuk geus ning hatena Wirosada berjeng terus musirkeun di pikiranana. Sarta ngagunakeun ilmu-ilmu anu geus kapenglit pikeun nahan tarikna cai. Tetela Wirosada kuat teu kapangaruhan ku rarasaan. Sabab cai anu caah ngaguridan teh ngan ukur ceuk rarasaan wungkul. Da kabuktianana mah teu jiga tadi. Cai di eta curug alias jurang teu gede. Leuwih teu kitu teu tadi ge. Aneh, da kemana deui eta cai?
aing mimpi kitu atawa lain. Tapi aing keur ujian meureun, terus ngajalankeun ieu ujian. Cek Wirosada tetep sadar yen manehna kiwani keur diuji kudu jadi guru. Tapi kakana oge boga pikiran kitu geus kadenge deui sora-sora anu aneh di jero leuweung. Cai ngagolak ting kucuprak, ting kecebuk. Wirosada penasaran lantaran kana suku jeung awak asa aya nu tinggarayam. Barang dedare turus sada meribun celik, sabab ribuan lentah jeung bayong-bayong beli pabuih sakulingin awak Wirosada. Aduh. Itu betul betul tinggal tajung bayong boh. Caka kayak gimana? Nangkanin aing masieun pisan ku lentah, tapi aing terujian. Kudu kuat tahan gogoda. Wirosada peureum deui. Teu malirek ka sato-sato anu ngaganggu kana dirina. Tuntungna kaayaan teh balik deui cara tadi. Teu aya nu ngataksieun. Wirosada boga pikiran yen dirina geus hasil ngajalankeun ujian. Berai beunta reta kenca ret kakatuhu. Kapun Wirosada ngarenjang lantaran manehna teh ayeuna mah lain nangtung dina leuwih, tapi nangtung di tengah sagara anu ombak ating surumpuy sagede-gede imah. Malahan geus aya di deukeut pisan rek ngarungkuk ka awak manehna. Wirosada lenyap hatena ngalenyap terus teuleum nyingkahan ombak. Lap karabak Wirosada teuleum teu lila pucung deui. Asa ari ombak geus jauh manehna salamet teu kabaud ku eta cai ombak. Aneh aya di laut mana aing piraku ari paling onaman ti leuwih. Tapi kan bae aing moal dalider aing. Cek Wirosada ngomong sorangan. Terus ajeg nangtung deui jiga tadi. Ajeg teu loba pikiran itu pikiran ieu. Akhirna laut ngadadak leungit. Aya deui dia leuwih anu tadi. Cukup sakitmu. Ayo gerahan Jad Wirosada. Kadenge harita guruna Wirosada anu katelah Singajaya Nagorowok ti luhur. Atuh Wirosada melibungahin gancan malihna ngatokeun dampa suku kana batu anu dicencakna. Bismillahirrahmanirrahim. Bersat Wirosada ngajaul ka luhur. Teu beda jiga pasar anu bijil tina liang sumpit. Ari bangun hampang. Atuh sakilat oge geus nepi ka hareupeun guruna. Terus manggut tandaning hormat maripok harita. Abeh parantos ngajalankeun sadaya amanati salira guru. Salajengna kedah kumaha abdi? Cukup. Kumaha guru? Cukup. Bapak teh bunga boga murid nu calakan jeung gede hati nu ayeuna mah urang balik ka guha. Bapak aya piobongan ka hideung. Oncok semangat guru. Tuturkeun. Siap. Bersat Singajaya notokeun sampeanana kana batu dituturkeun ku Wirosada. Duana ting cilepung ting kolebat gantang pisan. Gerakanana geus bisa katuturkeun ku palung biasa.
Sabab duana geus mibanda ilmu anu cukup luhur. Selila atuh murid jeung guruna alias duana geus taropi ka guha maung gugek dari dina batu terus sada nalungsar bangun se capek pikiranna kaganggu keneh ku lalampahan tadi sakur-sakur nu kajadian ku malangkang keneh dina kongkolak panuna jeung ciptaanana kasep abdi guru. Ayeuna Bapak arek ngomong. Boy ieu ilmu hijab geus sampurna. Anu ngandung harti yen hijab geus tamat guguru ti Bapak. Tamat. Kage sing bisa mawanya. Jeung ngagunakeunana. Nyaon sabab ilmu teh lirik ibarat hiji pakaran nu kasebut peso atawa bedog. Eta peso atawa bedog bisa manfaat lamun seug bisa ngagunakeunana keur anu manfaat. Eta peso atawa bedog bari cilakakeun namun urang teu bisa ngagunakeunana. Halus. Atuh saja batik itu kasep. Bapak merdeh ka hijab omat ulah rek dipake adiguna, ulah sombong jeung takabur, ulah boga rasa ieu aing uyah kidul. Margina Bapak Sabab jelema alias manusia mah teu aya anu punjul, teu aya anu gagah, teu aya anu leuwih. Nu leuwih gagah mah digagahkeun ku Allah. Mulia dimulyakeun ku Allah. Mun urang boga kalakuan nu goreng patut eta kagagahan jeung kamulyaan teh kumaha? Ragrag Bapak. Ngarti. Sadayana kahartos hatur nuhun kana piwayangna ti Bapak. Tah bener kitu. Sing kaharti ku pikir jeung kahoncak waka jeung kudu dihartikeun. Saterusna waktu cukup manisana kapan para pamirsa. Rupina bae cerita urang tundah lah insyaallah dina malam Senin urang sami-sami bandungan dilajengan oleh cerita dari bagian anu ke-58. Hatur nuhun kumaha rupi perhatosanana ujung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.